Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning. Oh, bener. Di Jawa mah henteu ngagerem. Da motona eta. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh Kitu di Jawa Barat. tah naon nu ngagerem teh? Heueuh maung heueuh. Tah kitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernagara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernagara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang. Heeh tah nya kitu marukana ulah lalawora deui jadi warga negara. Homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok ayakeun sumpah pemuda sok dipieling Diperingati. naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kena bala kasanteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna bala kasanteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea heuh pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara kitu nya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ekstasi, magadon, inuman keras na taleler. Gitu. Mata kade jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teh teler teh. Nya, itu. Eta tina inuman, can tina kahakanan, can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang. Ai di urang jauh dirontok we deui. Nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang. Lain ulah make pakaian anulian eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet buja-bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna VCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh ngahadar disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS
poho karena budaya urang megerinya benar kan jeung eta investor asing deh anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang aing lu usaha di urang tari ngul usaha mah di urang aing ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot ablek kerupuk aya oge dina truk nih para renyon gambar aing aduh bari geus kalotor dina black kerupuk atuh cangkang sukro dina cangkang ciki dina cangkang koaci atuh gatot kaca kamari dodok dina cangkang ciki pantas gininya anoman itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we poho da kana sunat teh Bapak makan apa sih cing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana benar nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh hari bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda bade ngiringan atau tuang teu ulu itu doma aing keur nyatu kana doma mah teu kasar aya ieu mah tukang doma urang Sunda duh cenah itu tinggal di mastaka doma tuh kitu kana doma huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa
cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu teu kasar Kasar. Nah kadomba. lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas taka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy Gulai mastaka. nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewe teh dola sirah teh rada leuneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum oh aduh jeung itu aksara naon teh teu dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno, Bapak Mayor I Made Hartawan, Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Samsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini, sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak ye rezeki teh timika ieu Rezeki akan menemukan. sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Tenang. Pak Haji Rahmat Ayah. sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga sing langkung majeng usahana Amin. Pak Lurah Wilson nya hah Ayah. Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip Sakan urip. badai nyalon deui badai naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai C. Bapak Kiai Abah Ence C ayah. alhamdulillah Pak Enis Patullah. Ayah. Pak Enis Patullah Ayah. Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro. Bukan. Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo Ayah. alhamdulillah nuhun uli jeung sumping Bapak Haji Oro Ayah. Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Sumohon. Cisangkan sumping Asep Dampang Intun Laut. Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim. Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Ayah. Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun domba Bapak Hoan Bapak Hoan muni cakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka Angkatan Udara Bapak Hoan di Sumbersari nuhun
karena kasayan anak muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah Amin. nya cing digentos ku rahmat pitulung Allah Amin. ya oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba Oh gitu akang. didinya tah minggu oge pan sok didinya alhamdulillah da resep-resep teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun Diurus. urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh Tingkatkeun harga. ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge ditunda we harita keneh oge meureun Tingkatkeun kualitas domba. kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba Neranakeun domba. nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit Sangari. bebersih di kandang Nyerap tenaga kerja. nya tur di lapang teh namahan baraya Baraya. gitu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng gitu Aya senian domba teh. Mundur. gitu aya aturan domba geuning mundurna teh dang tingkung deng tung dang tingkung tingkung dang tingkung teh can nepi kana galar mah can eureuning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh joblenyang ge lompat keluar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah Nembok abogolan teh domba bule. aya tetenya la ilaha illallah Rupa-rupa karakter domba. dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deuleu Bagi jen. domba sakitu lobana daun sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu Las. Kan teh. Kitu karakter domba teh hijina teh. rupa-rupa teteh karakter domba teh aya anu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya anu babadug heuh agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya anu kitu aya anu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh heeh Ora lompat kana mundurna. mun nepi ka sabeuleun domba kitu teh menang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun Sarua teh harga kancing. kitu cada wala euy loba pikasirieun sia Hiburan teh eta kan. aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotona teh jong ngareng keneke gitu teh jangan domba mah paeh gitu aduh ampun Rupa-rupa karakter domba. rupa-rupa aing mah loba pikasirieun loba pengalaman marukana teh nya Didinya silat. kitu da wala euy silaturahimna luar biasa le Di kalangan domba teh eta. nuhun ieu ka Bapak Bupati akasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Aku Angkatan Udara harus. anu ka-60 nya Amin. Amin. di sana pihak kalayan urang sakantenan kene urang salaku umat muslim Las. dina wengi ieu di Nararaga milangkala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka 60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim heuh Sumohon. mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salam.
nya aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matak teh oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja jadi denge-denge teh atuda ieu mah ajab jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung itu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya bisa riung mumpulung dina wengi ieu amin ya katingal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh oh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon di tengaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun di dieu mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah itu tadawala euy dengan adanya ulang tahun angkatan udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan nya hayu lah teu naon ha da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah ceking duit ka jam sabaraha sok cenah ka jam 1 makanya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara ka bumi akang ka itu ka Giri Harja ti UNESCO nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daek keug teu kajeun sepan cawe aneh-aneh mah peuyeum putri nong-nong ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping ka dieu nya dolah sileing mah dulur ka nya teh dulur ti mana sarua cucungik nage monyong jeung sia oh kumaha mun ngartieun moal pangda kitu oge dia mungkin teh ka seuri kitu keprok dia omongkeun teh ka seuri baru kana ngabodor mun teh elah cenah hiburan aya nyong
Pogo we urang tepak kaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Macak deknya di lemur tara loba kasusah. Komo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Kesalahan. Adan aing salah. Salah kumaha? Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Aing hudang-hudang poek aya juga aing magrib. Padahal pe hujaneun. Jauh cetrek kana pangeras suara. Aing teh dareuwas kaburitan jauh adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai red kena jam ding-ding karek 4:30. Atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh. Grapek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh, "Hoyah, da ieu mah keur latihan." Ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Komo zaman Asep Show mangeuning di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak. Jokerlek waing teh hees. Ai eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat aing. Kokocok we. Allahumma lakasumtu teh geuning. Barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Anjir aing teh hees teh lila geuning. Atuh puguh we bukan teu saur henteu. Tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita. Percaya kenapa sama bete? Percaya kenapa sama keluar? Da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heueuh. Sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa. Oh, buku we kan. Kitu ceuk aing oge. Matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Oh da anu bakal ka sawarga mah dalang. Doh, Lalawora teh sia. nyarita teh heueuh. Nah, apan ceuk keterangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat. Goblok aing katipu sia. Ada si ngabodor. Alah ampun. Nu alus mah nu lolong. Oke halus lo. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Aing ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy leumpangna. Leumpangna mah si lain nya ka iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Hayu nya
di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh nu karingka nih jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora goblok si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pada anu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh lah cenah euy naon cenah euy ngageduk didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa deui teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beunta baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayah kieu mah geuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk dihanap ulah hanap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel nu sia urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating ku nyeri mengihan maneh meureun sisi kiihna teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dika jawab wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa je euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh
atuh geus ngarenge atuh syuri-syuri atuh euy. Rojong aing teh. Sugane aing teh pandek diadu pelawak. Alah, ampun cing, lah. Kumaha dek kaul teh jadi edeuk. Ngigal aing geus gede tah. Ngeunah di ngabelekuk ce euy. Ulah lalawora. Alah. Ngeunah goblok. Pake tuluykeun atuh. Nikmat ce euy. Alah. Gara pek pecahkan euy. Pecahkan euy. Edeuk euy. Ulah lala orang ngeunaheun sia bolotot. Alah euy. Geus sia goblok ngabibita wae aing mah. Edek cing mecakan dina ngabelekukna tong dikenangannya euy. Geura sok ngeunaheun teh euy, ngeunaheun teh geura sok. Cakan aing ah. Wajarkeun dengan tiis goblok. Aduh. Pangenangan geuna tunggu datang aing beri jara rempling kabeh kawas gang katincak sakitu kenang beberebetan makan deui ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing heuh bieu teh dikenangan goblok hah biar jadi kenangan. Wah, iya bade. Syok. Syok. Genaheun bisa data kendang itu. Alah eta sinena kata-katana hadinya euy. anu pasapa Alah hebat tukang kendang di mana itu euy? Ya ai kendang jempe sia mah pajar disada. Pajarkeun teh sinen cenah hahleuang anak geuna pugu sinen keur ngahuap. Hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kendangan alah kakenangan aing ieu nya da kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wanyaan budeg si goblok
budak sia teh di mana teh tukang gendang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja sama aduh udang mana teh kenang teh nah dah tadi kenangan maneh mah bingi teh hah maneh tadi kenangan bingi teh kudu sabaraha rek bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok ah diuk saha nu maot diuk sia didinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa wing aje ngabela-bela teuing aje geun bae tok dicengceurik anu maot da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalau kiparna aje gaduh karunya dulur bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje geun bae cok dicengcerikan ae moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna gaji tah gitu amin gitu meureun serangan era ampun sia eta da teh dieureunkeun mah terus kareng kenek sia teh mah ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun wayahna urang ayeuna kai nu geus diruntuh-runtuhkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogkeun we kana lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak ai winga ya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu Desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya mah bisa dibagi-bagi tenang uing hayang nganggeuskeun masjid euy di maneh syukur atuh
seueur ka kirangna ini teh duh uing teh jadi panitia pangwangunan masjid heeh naon anu kurang je kenteng can aya je bata can ngadeg atuh can ai kesik aya kesik mangan beuliun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun teh si goblok eta ka mana we karep goblok iya anu make kedok agama aja ya jika na mobil make pangeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid itu ke kemanehna we sorangan tidur akan ungcut palingan siapa anakna karena rempreng ya kabeh jeung nu mulus pentingnya beceng aing subuh ulah kitu sia alah itu dewa ka dieu itu dewa ka dieu dah sia kau geus datang itu dewa datang geus datang geuning widadarina ge diiket duaan widadarina gitu geuning manya sia widadari kitu datan nera tangga demang datan nera tangga demang newo pakulingan rana genirah ingkang prapta dewa naon ye Allah lain dewa lain dewa maya tukang sayur mah anjir aluh mun reg-reg kieu dulu kebeneran si aing dek ngaliwet itu tinggali bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia aya tanu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk kayak beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngareng-pereng woh abah teh nyeri hate teuing atuh aing reka mana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona belah mana naga persona di mana teh naga syari teh naga persona ta eta nanyakeun dunungan uing maksudna naon pokona kaula rek nepungan naga persona kaula can angeus urusan jeung manehna aya urusan naon jeung dunungan aing pokona aya we yang nagih urun yang nagih jigana lamun dina doma mah reng-reng teh jelema kitu teh reng-reng adu penciteun unggul aduh ngaranna sampean Allah capang tutuka anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari ayeuna dek malas pati ka naga persona
Gusti non tinggali ieu aya makhluk wih dewa aja anjir orang naon teh euy orang gibu orang lingas gitu naon mana ngomong eta sin orang naon iya orang welang do yo orang kesi teras kan tuh najis anjing dia tadi gaji ya saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca tadi jabang tutup kabel Gatot Kaca bunyi dari mau nggak menit diganti ngaran teh maksud kaulah yang nepungan anu ngaran Naga Persona iya kaulah patih Naga Sakepu sampean Naga Sakepu ya dek naon lamun kekeh ajen maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca jabang tutuka ngaranna teh Gatot Kaca jabang tutuka Krincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Syamsuddin Syamsuddin satu teh goblok teh buah gelo nya jelema teu nu urang deui ma eleh daing oge aya eta anu tukang cepot Astra Jingga apud siapa yang sirikeun wayanya jadi we hebat aing pada loba keneh ame dahu can kapapai paing mus lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Patih Sakepu tidak gara kelingosi Haji Mulati Tegalaya apakon wani marangaku rawani teh ngapakulanang jawios atuh Gusti ayo kapung wakul poe Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios juga ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur maka dibaheum setan ulah teu ngeunah aing disebut beuneur tong dihalangan ka cuman ulah antep tah si goblok tuman pisan sok atuh kanya sok agan tenggelan tah tuman hayang maju tah murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar wajib sia ayo wajib woi
budak de tuas. Hey. Hoi. Ai. Hebat dulu Woi, Allah. Modal sia. Aduh, hieu lah. Ayo. Allah. Tuh. Ampun jabang cucuka ampun. Allah. Tuh, ampun jabang cucuka. Binatang. Anyir. Nyoon eta euy budak nepi ka kitu. Si Ronaldo gitu-gitu teuing. Si Bergam Tatajongna dulu. Plug. Tak. Tang. kita masih berkomprak. Si Roberto Carlos. Plus gol. Roberto Carlos we gitu-gitu teuing. Hebat deui duh. Lah naon? Diamar ta euy boga pahlawan anu utama dulu. Bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke oh Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara anjeunna gan lah naon reueus aing nah, saya datang weh. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy duh. Macak aing lamun boga anak dek ngaranna eta. Ya, ngaran Cidewek mah halus wae. Euy. Ngalatengek. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang naing teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja aing goblok oh ngetrek aing wah oi gede teuing lawan teh yeuh 10-7 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji
Woi, tahan tuh, woi tahan. Tuh, woi. Lain ngetrek ngeteliur, euy. Marukan aku mah beda mana tukang ulinnya. Matak teu geblek duit oge aing mah tukang ulin. Tah, woi, pusat ya tuh. Ala anjing. Goblok ngajenggut. Sia. Aing teh dulu. Tah, weh tersangka weh itu, weh. Waduh, weh. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngunaheun kitu eta seuri. Weh, nyesal ya. Si goblok. Woi, anjing jadi euy. Tetulus cerina tetulus. Dan nyeri anjing. Alah, woi, tah tersat. Tuh ya. Jorang sieu mah. Lain jorang goblok nyabakan tahun. Jorok sieu mah. Porno aksi cece. Lain meni gede kitu euy. Naon? Eta bobogaan meni gede kitu. Ya heuh anjing jadi urus. Kumaha teh ngurusna? Naon? Hayang gede kitu. Hayang meni gede, hayang. Bener? Heeh. Apa itu kapal terbang? Nah, yang gede tahun nanyakeun kapal terbang geus teh. Oh, nyaho teu? Nyaho, syukur ya nyaho mah. Si goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah deuleu. Milu geus ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Mana macam pakai parasit? Mawawe dudukui bane matalian. Lain hayang gede dengekeun heula tu dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sangeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Bek ka handap. Ngagedean, lagi ngagedean pae haji. Kejadian ambekeun euy. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kete kacapruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kapancing meureun. Sok sialah urang pahina-hina, urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat, si peget, si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian. Wah, mau ambek aing. Sok maneheun. Walila aing mah. Ade teh cindekeun naon? Banyarekan anjing lain deungeur. Kabina-bina teh sia kapancing ameuk. Licik sia begitu ah. Goblok ieu mah. Banyarekan lain deungeur. Sok deui atuh. Sia si jika karpet mulai jauh bawang berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang amek mah
nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele abak ele aduh euy aduh alah ramai kieu ya jeung gelut mah heuh tong bulah dinyana tu anjing rada hadap anjing bulah dia dah eta alah goblok sia nu ngeunah aduh hatur nuhun tadi sia tadi hatur nuhun sia ngeunah aing menderita deuleu para dewa nepi ka ear we di luhur juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungel 14 buta teh nu keok dek 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 lajong neungel teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh Gatot Kaca lah jangan apa wah jelema teh tuas-tuas teuing woi ayo woi ya nepi ka tengah dua kalian euy tanaga nepi ka kitu-kitu teuing aduh kan ya kurang sisit nah iya kulitnya kaki bubur keur naon bubur naon bubur teh geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun aya kerupuk eta mah bubur atuh oh tos digentos aduh
benang di mana jauh kene sabaraha pengkolan ti dia geus nepi acan oh jauh kene di belah mana oh di ditu nah can nepi kene geuning oh da aing cicing ya kena dekeng benang pala wargi di palih mana belah ditu tebih kene hah jauh kene nyahan jauh kene di belah mana tebih kene aja sah teh nu ngabedoa tuh riwayat tulah setan nu peledag jangan hulu aing keuleuh teh si dewa laing aduh nuhun agan gaduh jago abdi ieu iya di kumaha namanya teh kepret ulan di kepret mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya basa ngepret bancet manya nu di kepret bancet anu bareuh leungeun margi bancet na nu dina luhur batu atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uning Ali itu raja kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu tak urang pertikeun kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna kumaha Yai kumaha cek kuring lah cek si laing teh Raka Bathara semah katuran rawuh sok Yai Raka Bantara Bathara semah katuran rawuh kaula nun aduh Yai ieu teh kusaha kengengna Yai ieu teh kaula nun kupun anak Gatot Kaca Yai kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud ngahina wae saya mah kaing teh naga persona naon taribut-ribut Nyai Supraba Widadari
padahal jol atuh datang gelis papageun ieu akang punten Gusti saha abdi di mana ieu kelanan tebih keneh sadaya-daya kulan Gusti aduh naon Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti hop segera purna dewa bangsat hop segera purna dewa dan nafsu gila-gila nafsi kakak gila-gila ya bener ngomong teh sumuhun pabalata clear pinang hurang kulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat kulan Gusti haling ieu anu ngaran Jabang Tutuka Gatot Kaca rakap pinu gawe lah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka rewas Aden bade awug naga persona lah tidak naga persona memang kula naga persona bener anjeun hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia cetrok naon cetrok anu dicetrok minggu tukang eta mah modar make hirup deui teu percayaeun keun bae teu dipercaya ku manehna oge mah matak jadi naon moal serba kapisang ngarengskeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca cikan sok hayang nyawa si adu jejat Den itu mah gede agan mah alit syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing perjanten ka abdi ieu mun dituas euy naon jadi jeung Noel deui pajarkeun teh Noel ajar maju wes aya jelema tuas teuing deuleu ieu aduh lain eta jelema saurang tapi ka coner teh mun beunang ku aing da digayem teh si kurang ajar sakarepmu hakula dening ayo pilih daging nipis tangan tulang berengal iya
Aduh. Hidup Jabang Tutuka Gatot Kaca hidup. Dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang Tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka. Sabab hidup geus bisa ngarengsekeun pacogregan ucuy. Wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka. Ayo menang tanda penghargaan euy angkatan udara ieu teh sawarga bisa ngarengsekeun pacogregan anu dipingpin gunaga percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya angkatan udara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Parantos rengse ieu duh. Muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kula warga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku akang saparakansa kalaya nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung Daud tutas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang sigotaka. Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajaga jong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, comment, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasa, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki sanes pungkir kana takdir, sanes pupang kana kadar, mun mendak cobi bae abdi
wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea melak goreng tang tu bakal buahna goreng melak hade buah hade sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana hasil tina goro hasil tina bohong yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana matrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna matak eling-eling mangkaeling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampah nafsu nu matak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacingciri coba tinu kawasan ngun kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah coba tari nu miskin goreng kieu karasana seher kanyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakudara pikir pusut marung kawut kitu lain dituding namut kemang teh kakang semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh jan balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong di siduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun lewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang semar kabina-bina teuing nasib apa-apa bati nyeri asa perih
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailang mahdi.